ila muallifi hadzal kitab al-Fatihah. Wa qala radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah ke-254. Waqala sareng parantos ngadawuh musannif Rodia moga tinggal bendu saha Allahu Gusti Allah anhu ti itu musannif mimma tina perkara katabahu anu parantos nyerat musannif kana itu umat riba di ikhwanihi pikeun sawarehna dulur-dulurna itu musannif rerencangan maksud wasilu hadzal kitabi jeung ari hasilna kasimpulanana ieu kitab eta annahu sanyanyana itu kitab eta yatadamanu nyimpen itu kitab halasaliki kana penjelasan tingkah nusuluk di awali ibtida'i safarihi dina mimiti dina awal mimitina lumpangna itu si salik ilan tihaihi nepika tungtung lumpangna itu si salik wa husulihi jeung nepi ka hasilna itu si salik fi mustaqarrihi tetep dina tempat cicingna itu si salik wa zikri adabi suluki jeung nuturkeun jeung nyaritakeun pirang-pirang adab-adabanana suluk wal wusuli jeung wusul. Amma ba'du saparantosna mauskeun bismillah alhamdulillah sholawat salam ka Kangjeng Nabi fa inna bidayati mangka sanyana pirang-pirang mimiti aye bidayatil umuri tegasna sanyana pirang-pirang mimitina pirang-pirang urusan eta majallatun nihayati pirang-pirang tempat pertelana pirang-pirang panungtungan ayadharu tegasna dohir pia dina bidayah naon halun nihayati tingkah panungtungan wal majallatu jeung ari majalah bifatihil mimi kalawan dipatahkeun mimna wal jimmi jeung jimna wa tasdidil lami jeung ditasdidan lamna eta jam'u majalatin jamakna lapad majalah kadzalika tanya kitu deui sapertikeun parantos ditutur aya mahalut tajalli tegasna tempatna pertela wa duhuri jeung dohir kalmir ati sapertikeun kaca wal majali jeung ari majali eta al madzahiru pirang-pirang tempat dohir allati anu tatajalla pertela piadina lati naun al umuru pirang-pirang perkara wal muradu jeung ari dikarepkeun ku musannif eta anna bidayatal muridi sanyana permulaanana si murid eta tu'rafu
bisa dikanyahokeun min hatina itu bidayah naon nihayatuhu tungtungna itu si murid. Faiza kana mangka di mana-mana kabuktian indahu eta tetap di itu si murid di bidayatihi dina mimitina itu si murid dan kuwatu tawajuhin kuatna madhab ka Allah wa jihadin jeung sungguh-sungguh fil ibadati dina pirang-pirang ibadah war riyadati jeung pirang-pirang riyadah ngabelajar nafsu kana mangka kabuktian itu kuwatu tawajuh ilaih eta dalilan ciri ala annahu kana sanya itu si murid eta yantahi tutup itu si murid tepi itu si murid ila fathin azimin kana terbuka anu agung wa annahu jeung sanya itu si murid eta yasilu tepi murid ila maksudihi kana dimaksudna ku itu si murid di aqrabi muddatin dina pangdeukeut-deukeutna mangsa. Aman sing sajar maka anu kabuktian indahu eta itu manan pun lemah fidzalika dina itu mazkur tawajuh kana mangka kabuktian non fathuhu terbukana itu siman wa usuluhu jeung usulna itu siman eta ala hasabi halihi netepan kana tingkah permulaanana itu siman. Dina masih hikmah ke 254 kamari 253 hikmah ke 254 Kiai Musanif di dia ngajelaskeun panungtungan salikin alamatna aya dina mimiti nasluk. Jadi lamun orang rek ningali panungtungan cukup ningali permulaan. Mimitina ge geus teu bener, tungtungna ge pati bener gitu. Artina naon di mana salah niat mal hasil nu dimaksud. Gitu. Di mana hayang hasil maksud sing bener nih sederhana bahasa kita. Jeung geura masantren sing bener niat insyaallah jadi ahli ibadah khusus. Sing teu jadi ulama jumhur ge cepat tuh. Ni sing teu dianggap hebat ku jelema ge hebat cek Allah. Lamun dianggap hebat ku jelema wah populer dunia akhirat. Ujal mah diagungkeun ku Allah ge diagungkeun. Sebab jalma anu jadi kekasih Allah, Allah na mahabbakeun ka jalma-jalma anu jadi kekasih Allah. Mukminin ku Allah dimahabbakeun ka waliullah. Lamun urang teu dimahabbakeun ka waliullah ciri teu boga iman dina hate gambar. Mahabban teu ka waliullah. Eta mah geus dawuhan Allah. Di mana jalma mahabbah ka kami sehingga jadi mahbub kami, maka kami bakal ngamahabbahkeun abdi-abdi kami ka anjeun. Nah gitu. Jadi populer dunia akhirat. Mulia dunia akhirat. Nah gitu. Kita ringkesna sabab anu aya dina ieu kitab teh dijelaskeun ku musannif hasil hadzal kitab ya. Jadi itu nama nyaritakeun Kiai Musonib Ibnu Athaillah nyeun surat dibikeun ka babaturanana. Eta eusina kitab teh Pak Innal Bidayati Majalatun Nihayah. Sakitu. Terpanjang-panjang nyuratan tuh, ulang mati lu koras nyuratan. Tapi eusina saeutik. Ya. Ori bungkusan anu badag ngan kurang gizi jadi cangkorang bongkang. Batur mah dikirimkeun teh ngan ukur amplop ge ipis ngan ATM 2 miliar. Nah, gitu ya. Aku mah hajal mana tuh. Tadi jadi ahli Allah mah ringkes teh. Dunia diringkes satapak suku ge
heureut. Keur nincak suku waliullah ge dunya teh heureut. Kurang loba. Boga sawah 2 hektar asa boga dunya. Sadunya ku serangan heureut. Kunaon heureut dinisbatkeun kana perkara nu rek dibikeun ku Allah ka manehna. Mata dunia mah terjadi tempat pembalasan kakasih Allah. Naon sababna? Nu rek dibikeunna boba teuing dunia heureut teuing jeung sakedeung teuing waktuna. Jadi dibandingkan jeung nu rek dibikeun ku Allah ka kakasih Allah teh dunia sakabehna teh heureut. Mun dibandingkeun teh dina kamuliaanana jeung 2 rakaatna salat waliullah teh dunia teh leuwih hina. Dunia jeung geusina teh. Urang mah salat duduk sekitar ribuan rakaat, hayang keur menangkeun dunia kecil, samanang qalilan. Nuku Allah mamun ikhlas ka Allah dibere badat ditukerkeun kana leutik. Hitung-hitung tukang dagang ngejual giro. Pangarti lain ahli bisnis. Sudah ahli bisnis. Kulantaran butuh duit ayeuna dijual. Ya. Kuduna sabaraha aja dina eusina. Cek teh eusina 100 juta, dijual 80 juta, asal ayeuna duitna. Oh, eta mah teu kaasup hina deui. Ieu mah 2 rakaat salat meme subuh sunat. Lamun ikhlas nilaina rek dibikeun ku Allah ganjaran keur 2 rakaat teh leuwih gede daripada harga dunia jeung geusina. Ari urang salat subuhna farduna kalau ditukerkeun kana bati di pasar 1 juta. Atuh Gusti da abdi teh salat subuh berjamaah aya 2 juta untung teh leutik ka teh. Belegug ditukerkeun kana leutik. Cek Allah ku aing rek dibikeun ka maneh malabatan dunia jeung geusina. Allah minta 2 juta. Balas pinten balas bodoh. Mau bodoh hakikatna. Teu nyaho Allah. Kitu teu nyaho Allah. Ditukar-tukar kana hina. Tak boleh ngangka duit ayeuna kuat. Tasarufkeun di jalan Allah supaya jadi badan. Jadi lawas, jadi badan. Nu disedekahkeun ku urang di jalan Allah, harta urang jadi badan, jadi lana abadi. Boga sawah yang abadi. Jual pikeun ka masjid. Pasantren bikeun hayang abadi aya cenah mung abadi heukeun cekal we ku serangan. Geus pae milik batur. Enggak semat teu ka pae. Bener milik urang nu disimpen ku urang nepi ka pae. Geus pae milik batur, pamajikan, anak, sade. Dulur kadang-kadang kapagean teu ngiluneangan. Mari geus Allah ahli warisin. Bener kan? Mending ku urang diabadikeun, dilawaskeun. Nu disedekahkeun mah ditarsulkeun di jalan Allah abadi mulai tungtungna. Sebab engke kalusana aya di akhirat di dunia lebih ke akhirat, lain akhirat tungkul. Sedekah 100 juta, engke di akhirat coba jeung ngapangina, belegu gajengan ngabejakeunna aja. Di dunia nepi ka ente ini ka Mekah, geus boga sedekah 100 juta, tah berkah 100 juta teh milu ka Mekah. Ayeuna di Mekah gampang. Aya. Di dieuna loba nulungan batur gampang dituna. Di dalam tukang nyiksa batur sulit itu nah. Melalui 100 juta leungit. Arek mani saat, arek kebayan batur cocor. Sebab di dalam mempersulit batur. Dolim ke batur mempersulit batur. Karena nulungan agama Allah itu hayang ditulungan agama Allah tadi tulungan. Tulungan agama Allah intan surullah yang surukumul. Hayang ditulungan ku Allah tulungan agama Allah. Maka potensi nu aya di urang serahkeun pikeun nulungan agama Allah, maka kabutuh urang dicukupkeun ku Allah. Kajian eueuh di urang, komo aya mah di urang. Bak mobil nu urang selamat tebuka tujuan. Teboga mobilna milu ka batur nepi kana tujuan. Eta dicukupkeun ku Allah. Yang baru tumpak mobil batur diturunkeun di tengah jalan. Tumpak mobil sorangan ge teu nepi. Kunaon nulutan supirna teu kusurup di Cipularang. Tenepi ku biaya gede ke Jakarta. Sebab cara nulungan agama Allah. Lamun orang rek nanya diri, ya diri ditulungan ku Allah mah tanyakan diri pernah nulungan agama Allah teu? Iso.
Bisa kumaha nulungan agama Allah, ku kekuatan orang, ku ilmu orang, ku harta orang, ku jabatan orang, kisah. Itu pernah nulungan agama Allah, itu pernah nulungan abdi-abdi Allah, mikir-mikir yang ditulungan ku Allah muah. Bisa lain wilayahnya. Begitu gampang pikir malah. Ngaji malah jauh-jauh tuh mikir ke dia. Tamat ngaji mah. Main lebih kapaeho gitu. Ilmu yang segitu tuh kudu panjang-panjang. Derajat orang ke di hadrat Allah. Tanyakan. Derajat Allah cek HTN cek mana? Nomor 10 ya itu kan ya seperti mulia itu ya. Allah gitu dianggap mulia. Butuh kesalian ke Allah, ngahidmana ke Allah, usulna ke Allah, zikirna ke Allah. Allah nomor hiji, isukan di nomor hiji kan Allah di hadap Allah. Ayo nama dulu lohor kalau hees. Waktu ngaji kalau ulin. Yang ditulungan di akhirat ku Allah, tulungan lebah mana? Kapaham tuh? Munyak kuliso ayeuna teh pan, isukan mah kumaha. Menyayok kuliso ayeuna dipoto beri diuk dicetak jadi nangtung. Kapaham tuh? Saya udah jauh-jauh mikir begitu. Tanyakan derajat ente di Allah, tanyakan ka ente Allah derajatnya kumaha menurut ente. Begitu. Gampang mikirnya sebenarnya. Nah, dina ieu kitab teh musannif teh ngajelaskeun tingkah salikin ti mimiti leumpang salikin nepi ka tungtung. Adab-adaban salikin. Nah, tinggali. Adab-adaban suluk. Adab-adaban suluk teh adab-adaban manehna jeung Allah. Adab-adaban manehna jeung guru mursyidna, adab-adaban manehna jeung santri guru mursyidna, adab-adaban manehna jeung makhluk. Kita adab-adaban sul. Nu pikeun ngajelaskeun usul gitu. Wal usuli. Nyimpen kana mana usul. Nah, kana makna naon? Kana mana usul? Makna tingkah suluk. Nah, di permulaan nepi ka tungtungna jeung nerangkeun adabud dzikri. Itu wa dzikri ada bisuluki, adab-adaban suluk dina nalika urang hate lempang menuju Allah, adab-adaban kumaha? Wal usuli jeung nutur adab-adaban usul. Anggo susul boga adab-adaban. Keur lempang aya adab-adabanna, geus susul aya adab-adabanna. Jeung tingkah usulna diterangkeun. Jadi cek musannif ilmu nu dicatat dina ieu kitab teh ringkas nama ayat 3. Hiji nerangkeun tingkah salik timimiti lempang nepi ka tungtung lempang. Rohanina. Nerangkeun tingkah salik timimiti sapar sampai ka tungtung sapar. Sampai nepi ka hadrat Allah. Diterangkeun. Kita aya lempang anu moal nepi ieu cirina. Aya lempang anu rek nepi tak ieu aya tanden. Begitu. Kaduan nerangkeun adab-adaban suluk jeung taroki. Antara manehna jeung Allah anu dituju. Antara manehna jeung guru. Antara manehna jeung babaturan. Antara manehna jeung sahanapeun jeung makhluk anu loba. Aya adab-adabanna. Pan Imam Junaid oge pentingna biasa salatna lancar taroki jeung sulukna sehingga wusul. Sabab boga dosa kapapada jalma anu lain balad santrina, anu lain guruna. Salah adab-adaban anu tadina wusul kahijab ku dosana. Maka dina eta penting mikir manehna boga dosa naon aing ibadah nepi ka jadi poek kieu ini. Itu hate ge osok lin poe kulang sakepun. Oh. Lain panon poe wae sak magaha teh hate ge sok samagaha. Nah. Bahaya kana samagaha teh jeung samagahayo. Kurang lamun samagaha osok salat tara.
Tapi sama kahapanan poe mah sholat cara. Kaliru jangan. Pujokon sama gaha sholat muakad sholat. Tapi hati sama gaha sholat. Loba nu keder jalan. Muharram ngagungkeun bulan Muharram, pawai di jalan, ari jalan wusul ka Allah teu rame. Betul mah ngaramekeun jalan wusul, taruh kijung suruh loba amal soleh. Ieu mah mau oncor di jalan. Ari hate poek teu diurus. Kaliru kan. Eta tingkah ali zahir gitu. Lebih kok guring balik teu tos pawai. Hujanan, duit beak ongko, hati begi poe. Si ari Islam aya, ngan Islam nasorangan hati melempem. Ini sholat hati sholat muakad. Sholat muakad. Iya, sholat muakad kasih. Yang namun beak, sama kahana, tekuli doa. Boleh kene sama gaha. Kayak kena sama gahas sholat kamu sholat mau sholatnya terpasti bisa kalau ya mesti nanti setahun sekali niatnya kayak seperti apa kayak dituntun niatnya nukatiru nerangkan musuh ini kitab nerangkeun tingkah salikin ti mimiti lempang nepi katung tung nepi kusuk. Kadua nerangkeun adab-adaban suluk. Berarti ka Allah, ka guru, ka babaturan, ka sesama makhluk. Nu katilu nerangkeun usul. Ini kitab. Wasilu hadzal kitabi annahu yatadammanu halas saliki fi awal ibtida'i safarihi lantihaihi usulihi fi mustaqirrihi naon usulihi mustaqirrihi nepi ka wukuf di hadrat Allah cicing dina tempat hasil cicing dina tempat naonana tempat sayangna eta hate di mana di Allah jeung dina ieu kitab teh nyaritakeun adab-adaban suluk sarta nerangkeun usul. Nah, itu. Ini kitab. Adab-adaban suluk jeung taroki, adab-adaban ka Allah. Adab-adaban ka Rasulullah. Genep ya adab-adaban. Adab-adaban ka guru mursyid. Adab-adaban ka sesama murid. Adab-adaban ka sesama manusia. Adab-adaban ka makhluk kabeh. Adab-adaban. Sebarang adab-adaban suluk genep. Ya beurit ieu tincap we poe. Oh, makhluk Allah seru. Betul maliwat sireum ge teu ngalengkahan saking ta'adubna ka makhluk. Bisi gara-gara aing ngalengkahan sireum suluk aing jadi mangkau ke di tengah perjalanan. Oh, mau nyen dosa ka ilung bapak. Sieun jadi mahjub saumur hidup. Eta ta'adub. Jadi adab-adaban teh aya kan hiji adab-adaban ka Allah. Ta'adub ka Allah. Ka Rasulullah. Aya ta'adub ka Rasul aya. Ta'adub ka mana? Ka guru mursyid. Tilu ta. Ta'adub ka sesama murid. Aya adab-adaban. Jeung sesama murid ge. Salah nggak ada adaban ka sesama murid. Aya nu hese usul santri teh. Nginakeun pada murid bajuna ngamplek. Kopeana geus kos banggarangan. Nu pikat teh dapat tidak nanya ka kieu. Adab-adaban bisa jadi hese usul ka. Nginakeun ka sama baturan, kamu nginakeun Rasul. Nanti kalau diakur-akur Rasul jeung aki urang. Balas teh nyaho Rasul. Teu wawu ka Rasul, bapak saki aing teu akur urang.
Coba tengah mah pinter nang kabina-bina. Manusia ka ayo kabeh. Ada mah teh sadunya aja ge urusan negara. Rasul mah sadunya kabeh makhluk. Ta'adub ka Rasul. Laler nepi ka teu pernah entrepan jasad Rasul saking takdim ka Rasulullah. Sasapaana teu boga akal, kau mau boga akal. Diakurkeun jeung aki urang. Anu aki urang kulaler ditapuk. Belas beleguk teh nyawa Rasul. Gabah. Ada pada bantu ya kak. Metak guru mursyid mah ka santri ge ada pada apa. Mulia santri jeung aing. Kajian aing pinter salatna loba. An dosa aing loba da bismillah hirup. Ari budak santri mau budak kene jadi misi getoge migawe dosana dijumlahkeun teh saeutik beda jeung aing. Ari anu saeutik dosa jeung nu gede dosa mulia mana? Mulia nu saeutik mah tak di itu santri teh. Muliakeun sabab dosana saeutik. Guru. Lamun lain guru mursyid mah kepikiran kadinya mah. Paling ge sia teh menang aing sakitu. Mata sia kudu taat ka aing. Mun teu taat ka aing disapa ku aing sia kalur tong sirungan ka handap pengakaran. Haripu. Ada wadaban ka sesama murid. Ada wadaban ka sesama manusia. Kajen teuing lain teh saguru saya mah jeung urang, tetep aya ta'adub. Itu mah santri anu urang mah beda euy, tapi ada wadaban teh. Jok aya jalan takabur mentang-mentang guru aing hebat. Kabatur teh ngangapikeun sia mah ada murid guru anu. Aing mah guru anu. Karena hebat teh guruna sia mah boro-boro hebat. Guru dah hukum hebat, padahal tadi pucin itu kan guru dah. Terus asa hebat. Bejakon nyari takun guru, ayan lain tak di muka guru. Ngabejakan guru, teh ngarah manehna dianggap hebat. Cekah lima anin kitulah simpa idatul hebat. Ini muliakan guru. Kapangi ku lima anin maka kesalahan. Betul mengagungkan guru teh saking takdim ka guru. Di muka guru culamu ngagungkan guru, eta mah kagungkan guru, ngarah manehna dianggap hebat ku batur, da boga guru padahal manehna mah can keturunan ilmuna. Terus ngarasa hebat. Gitu enggak. Katilunan rangkeun usul. Rangkeun usul dina kitab teh, taringkesna kitab. Ari usul ka Allah teh ka bagi tilu. Usul teh bahasana jam'u. Jam'u teh pake dibasakeun sajen tajalli. Ari usul teh aya nu tajalli afal disebut usul. Aya nu tajalli sifat, aya nu tajalli dat. Eta usul. Diterangkeun kitab ieu tajalli afal, tajalli sifat, tajalli dat. Kalau ngaji hikam, tamat hikamnya tapi itu bisa, dia paham karena tajalli. Kok bisa tamat tapi itu bisa. Gimana bisa tamat menghikam, kok bisa sanggup ditanya tajalli. Tajalli apa kumaha, tajalli sifat kumaha, tajalli dat kumaha, cara nepi kata tajalli dat kumaha, kudu apal perjalanan. Mulain beja, kalau mau beja, Jakarta apal, ngan beja, insya Allah mau apal jalanan. Tapi lamun hasil survei, mis nepi manehna nerangkeun. Bisa rek kumaha cara bahasa anu kumaha wae ge bisa. Masieun ditanyakeun, da geus tepina. Ek nanyakeun malangkong memeh anca ekek, sok nanyakeun ka aing, teu sulidik jalan ka Bandung. Bener. Dia mau beja cepat tur pas ari bandrek teh cenah beh manaon ranca ekek. Aduh keula aing puyeng. Jadi can apa can survei eta mah. Can daukiah. Make kudu mikir heula. Eta mah nyaho teh pada ayeuna kitab tuluy diterangkeun manehna cara ngajaran tadinya. Mata nu nerangkeun teh anu geus tepi, aya nu deukeut kana nepi, aya nu jauh kene kana nepi. Bisa nerangkeun ti luarna bisa, nu jauh kene kana nepi bisa, asal deres maksudna. Kalau niat ngaguruan batur. Encan nepi ngan geus deukeut, tuluy nerangkeun. Lifaidun mujidin limpas teu katahan hate
saking maha pahanakan ilmu hayang nyarita aku deh lo. Menang cenah. Anu geus tepi kadinya, asal ulah niat sombong, niat nuduhkeun jalma nu hayang tepi. Halus. Jadi tiulanna lagi bisa nu can usul, nu geus deukeut, nu geus tepi, nyerangkeun musuh bisa ngan niat kudu bener. Salah niat mising boro-boro nu can nepi. Boro-boro anu kakara deukeut. Nu geus nepi ge salah niat mah teu halus. Naon? Ifsa usiri. Jadi nemongkeun kahebatan maneh. Nemongkeun ilmu hebat supaya batur nganggap hebat ka manehna. Ifsa usiri. Engke bisa-bisa eta nu muka sapa jadi mahjub deui gara-gara naon? Ladir cek bahasa urang. Kudu bener niat dina segala ge, salah niat arifin ge jadi katutup. Nyaritakeun ilmu hakikat. Eta kudu bener nih, memang ngaji rek nguruk bener teu niat. Doakeun ulah murid. Muga-muga murid abdi dibukakeun hijab hatena supaya narima ilmu nu datang ti Gusti liwat abdi narampi kabeh. Eta doa guru memang nguruk. Murid ngadoakeun ka guru memang murid, memang datang guru. Muga-muga guru kuring ku Gusti dijadikeun guru nu tetep dina kamursidan. Ulah ngawuruk ka kuring asal mursid jadi leungit mursidna. Engke guru kuring ngawurukna ngalinur. Lamun ngawuruk bari ngalinur kira-kira ilmuna barokah mah. Wah, bisa nyaritakeun teu bisa daukian ke murid. Itu cilakan teh. Usul teh kalau gitu lu tajali apa, tajali sifat, tajali dat. Nu tajali sifat kabagi dua. Hiji mutajalli mujmal, kedua mutajalli mufassal. Nu hiji mutajalli mufassal, kedua mutajalli mujmal. Dina sifat. Lamun tajalli mufassal wahidiyat ngaranna, lamun tajalli mujmal wahdat ngaranna. Oh, tulis itu karti ge. Kumaha engke we, muga-muga sing karti memeh maot. Lamun maot can karti cilaka. Eta nu tajalli sifatnya aya dua. Aya nu tajalli mufassal, aya nu tajalli mujmal. Nu tajalli mufassal ibaratna wahidiyat, nu tajalli mujmal wahdat. Kita ngebahas bab usul, dinang hikam. Ulah ngerji hikam tamat, tu bisa nerangkan etan. Kalau kata hukum ngerji hikam lah berarti. Nu tajali dat, ayat 2. Hiji majdubin, kedua muqarrabin. An tajali dat, ayat 2. Nu tajali dat majdub, ayat tajalidat mukor. Tajalidat majdub pana ulfana ibarat sejenna, jamul jam'i ibarat sejenna. Pana ulfana atau jamul jam'i ibarat. Tajalidat muqarrabin ahadiyatul jam'i wal farqi. Farku jamu. Tadi mah jamul jam'i, ayeuna mah jam'u wal farku. Dua. Jam'u wal farku muqarrabin, makom akwaliyah. Ari jam'ul jam'i majdubin. Nu teu sah di guruan. Karena sampurna yakin can sampurna makom. Nah gitu. Kan rangka usul. Dapat tadi ya kan, benar. Penjelasan usul gitu. Tingkah nasalikin, timiti safar, ketika turun safar. Ini dijelaskan. Maka penjelasan guru anuna di kitab Jamul Muqni. Dia terangkan safar awal, safar sani, safar salih. Nanti wal safar permulaan anak nepi ka nihayana. Di Jamul Muqni dijelaskan. Mata terang ngaji Jamul Muqni. Teu kuring ngomong ke ku make Jamul Muqni pan. Bisi hayang apal isi Jamul Muqni tah ngaji hikam kucing kuring eta kitu. Jadi disarahanna ku Jamul Muqni. Mata kawal di sejen mah. Oh, cenah imah hikam teh beda. Betul menerangkeun hikam ku sarahna kucing kuring mah nyarahan ku Jamul Muqni nerangkeun hikam. Make bahasa Sunda nu gampang.
Sapar teh aya opat. Mimiti sapar teh hiji. Di penjelasan sapar kan musonib. Kan temuan ke setengah ada eueuh. Sing bicara macam kitab tengah. Kalau teu bisa kalau nyalahan kita berarti. Sapar awal nukangkeun hate ti makhluk. Jadi hate urang ditukangkeun ti makhluk. Disanghareupeun ka Allah. Tak kitu ra gampang. Mau make bahasa kitab. Jeung itu sangu digayem heula ku indungna. Sabab udah orang pusi kemerkaan si melag. Bubur eueuh sangu digayem ku indungna bikeun ke budak Allah. Itu gitu. Nukangkeun hate ti makhluk tuluy disanghareupeun ka Allah. Tuluy lempang mapai pos-pos nafsu nepi ka upukil mubin hiji tah parawa sok tulis arti rek henteu kayak geus kalmur di nu tolak ahli kieu muterikeun ngarti wae belet teh tengah nukangkeun hate ti makhluk disanghareupeun ka Allah tuluy lempang mapai pos-pos nafsu. Pos-pos nafsu itu tingkatan-tingkatan nafsu. Ammarah, lawamah, mulhamah, mutmainnah. Nepi ka upukil mubin. Lempang mapai pos-pos nafsu nepi ka upukil mubin. Eta lempang ka hiji. Sapar awal. Disebut lewat anu tadi nukangkeun hate ti makhluk. Ka makhluk teh asalna resep. Aya nama dikurangan ka resepna. Ulah resep tingin malah. Lebih resep menteu resep tingin mah. Kamari mun teu boga sok ceurik, aya mun teu ceurik mah ngan inget. Dan leungit ceurikna da leureung nulisannya. Jadi mahabbah kana dunia teh dikurangan. Itu carana kumaha berpikir positif. Tadi mah dituju dati dunia, aya nu lain, duit dati duit, asal aya duit teh di dieu. Padahal mah duit mah keur urang ting keur saha apa duit teh. Aya nu lain. Namun urang aya resep kana dunia teh aya mah lain kana dati dunia kana manfaatna. Jadi lamun teu manfaatna terus. Jadi dipilihan, dengan dunia dipilihan. Nu manfaat, nu berkah, ulah anu teu beda. Nilainya dengan dunia. Dia mau anu lah paduli ting halal haram. Beda itu dengan dunia dengan dia mah dipilihan anu berkah, anu berkah mali. Niat ke pasar abdi niat kasab Gusti, niat ibadah ku kasab Gusti. Itu. Anu diharapkeun ku abdi kauntungan tina dagang anu berkah. Alim nu berkah. Kalau tadi gitu. Jadi itu resep kasakabe dunia geus dipilih nu berkah unggul resepna tuh geus beda mah. Neangan naon? Berkah tina eta dunya. Kaalusan tina eta dunya. Lamun kitu atuh neangan dunia lain tujuan dunia, tujuan naon? Kaalusan nu datang di berarti man lain neangan nikmat tapi neangan manfaat. Beli motor neangan naon? Manfaat lain neangan nikmat. Dahar lain neangan nikmat tapi neangan manfaatna jeung sayuran sebab bisa stroke. Kajian teu nikmat ditahar bu. Dan neangan tapi jangan nu neangan nikmat mah panu diteuing aing pae isuke asal nikmat teh dahar ayeuna. Bener. Eta. Jangan neangan manfaat. Jeung neangan jama nu neangan make baju hayang nikmat, beda yang manfaat. Nikmat make baju sesuai jeung wajib Islam. Engko di baju tapi tataranya. Nikmat dipakena sama kubatur dipuji. Aduh, yo orang modern. Rimot tu nikmat ku kuyudutan, ngan manfaat sabab naon? Teu katemong orat, eta bener cek Islam baju kieu awewe. Aya nu nikmat tapi teu manfaat, aya nu manfaat tapi teu ni. Kulantaran dia meneangan dunia nu manfaat, ditinggalkeun anu teu manfaat. Ajeun ting nikmat jeung resep. Nah, jadi geus beda pandangan duniana. Tuh, geus beda. Dina sapar hiji geus beda. Sapar hiji. Jadi dikurangan resep, aya naman resep teh. Diajar juhud teh dikeun salat juhud.
Ari keur ka sawah mah inget deui kana pan. Mun keur di pasar inget kana pibation, ari geus ka masjid poho kana pibation. Ya mah keur di pasar jeung di masjid akur. Keur di pasar ingat aja kana pibation, di masjid tuh rek kitu disarua. Tuh beda-beda. Atuh di tahap-tahap kerengan duit mah ingetkan duit wajar. Jadi hati sama gaha ada kalangan duit. Jadi sama gaha teh sakapung rada lilan yang dibere sakedeng oge saudara mah. Sama gaha wis luas fenomena alam. Ingat teh kadinya we unggul terjadi pepatah. Kalau hati orang sama gaha unggal menit. Bahaya kene sama gaha teh jeung sama gayo. Bahaya teh sama gayo, bahaya, tapi teh bahaya sama gaha teh. Ate rek ngeling ka Allah kalangan ku duit. Ate ka Allah kalangan ku kahayang nafsu. Sama kana. Aneh sama gaha, eta mah pepeling ti Allah. Heuy, nu hirup di dunia sia teh, hate sia sama gaha kos ayeuna. Mikir sama gaha, salat teh hungkul, geus balikna atoh deui we. Sama gaha deui teh ge, malah keur salat sama gaha teh mah. Bisa angja. Kagok ngajeng kudu diinyakeun dia teh. Bohongan kan keur salat sunat 3 rakaat. Bari itu pasti apal. Kita lupa jawahan salatna teh. Aku bisa ruku nang tulis pasti ada. Aya ruku. Mantap salat begitu mah ulah gabahnya nyawanan ku imam tempo, imam lantung. Ayo kejeblos ruku kita. Hari imam cuma Fatihah deui. Pandua kali nantung. Gitu. Kayak teh nama tak salat sunat sama gaha teh, hate supaya ulah sama gaha, dunia mah meunang sama gaha. Tapi hate mah teu pernah sama gaha. Mata salat sunat sama gaha supaya hate teh sama. Saya keur kebetul sama gaha niatan sapa gitu teh. Yang mulai ngajaran hunkul kadang salat sama wah, ganjaran nanti yang loba duit, kira kulin. Ate benci sama gaha. Ya, terus sama gaha. Tak salah niat jadi salah. Tujuan padahal masalah mu'akadah jadi tujuh Rasulullah Pak. Dengan Rasul ayeuna salat sunat mu'akadah di mu'akadahkeun gitu. Naon sama benar? Supaya hati tong sama gaha. Kajian dunia sama dunia bisa kiamah, hati mangulah kiamah. Serta Allah. Itu kekuatan hati, kekuatan Allah. Malayanu teu abadi dari kekuatan Allah. Harta ge yang abadi bukan di 10 juta, bikin 1 juta, 2 juta, 10 juta, duitna 8 juta dibikeun, tanu 8 juta abadi. Di dunia lebih ke akhirat maturan ulah. Pek nukang sirtal mustaqim di baturan eta. Ditanya di kubur di baturan eta. Di dunia dagang cenah ke Jakarta ge di baturan ku sadaqah urang. Kadang dipajarkeun teh maturan, asal ini ke Jakarta sedekah mula. Seberapa 1 juta ke masjid? Tah 1 juta temu milu, ke Mekah milu, kalau mana hidup di dunia milu terus. Rumah tangga orang milu, rumah tangga boga kekuatan spiritual. Naon sedekah 1 juta. Boga kekuatan naon spiritual, teh bukan naon, tetap rumah tangga rayon. Katebak angin seetik koyok cendek bubar. Sebab naon tidak punya kekuatan spiritual. Sementara rumah tangga teh aya ngobok mah kudu ada kesamaan antara laki jeung awewe dimensi spiritual. Kekuatan makrifat ka Allah. Eta ukuran kekuatan. Lain duit, lain pinter. Mantak aya jama ku loba duit rukun, begitu boga duit bubar. Eta mah ku kekuatan duit rumah tangga. Mula ku kekuatan naon? Spiritual. Eling ka Allah. Bedanya ahli hakikat jeung ahli dohir tentang seuneuna beda. Beda ngomong na zaman itu dalam hati ka Allah jeung anu di luar wae dieu. Pas engkang-engkang. Engkang-engkang cicing ngacai seumur hidup tu apa jalan ngacai sabana kulitna unggul. Ya kalau Islam si budak lebih ke aki-aki can nyawa tetap Islam. Dohir. Sholat juga, padahal sholatnya kayak can usul. Tapi sholatnya pakai ilmu, terlalu pagi pikiran surga. Aduh, keder watir, jangan sholat ke pikiran surga, padahal ilmu lagi can dipiliki kemana. Surga itu ganjaran amal,
Ari makjurna can bisa. Kekarasa salat anjeun teh can makbul can makjur. Mantara salat nusa yang salat makbul aya salat makjur. Lamun hayang salat diganyar kudu apal salat makjur. Nu kumaha salat makjur? Can disorokeun ka ajengan lin? Encan. Can pernah sorogan di kanggo salat makjur di mana makjurna? Ilmu lagi can boga. Sorogan ka ajengan salat makjur kumaha? Sorogeun. Masa dari kolot mah ulah make kitab nanti teh sorogan we eta problematika hirup. Pamajikan loba goreng adat sorogeun ka ajengan. Dagang teu dikeun payu sorogeun. Ayo naon Kang? Sorogan dagang teu payu. Sorogan ka ajengan jadi logatan ku ajengan. Kaharti gerang, kaharti mangke teh tentrem hati. Bari teu payu dagang. Ieu mah hayang payu kakaran tentrem. Tentrem teu can payu geus tentrem hati. Atuh teu bisa ngalogatan, ari salah ngalogatan mah kena salah ari itu. Tuh bisa ngalogat. Oh, kita bisa 100 bisa dibaca, kita jong suku, itu kalogatan. Sarogeun. Jadi sarogan teh eta. Sarogan teh eta hate maju wae sarogan. Kunaon ieu teh ulah ngaji teh teu betah wae sarogan kan. Itu. Kadang ekna sarogan ngaji teu dikeun betah. Kamu dibis diuk teh hayang mikiran balik. Peribatul menningali ngaji teh mungun balik. Ari abdi bekara diuk hayang balik teh hate teh goreng-goreng sarogan ka ajengan aya. Bab hate hayang balik. Ah kitu sarogan teh geus kolot mah, lain sarogan mah kitab kieu. An make kitab cote ya mah geus disangka kuring ngobrol teh ngarang. Cuma teu ajengan teh nyak cek kitab di mana. Buku kitabna. Ah gitu. Sarogan ini mah. Nah, ini orang disimpulkan tadi. Jadi kitab yang dicatat di damel ku musonif teh, eusina ieu kitab teh nerangkeun tingkah najama anu suluk ti awal ka. Sapar awal nukangkeun hate ti makhluk disangarepkeun ka Allah. Ayeuna mah kasawa ka Allah tujuanana, nengen duit ka Allah tujuanana ka Allah terus. Terus ka makhluk. Mere pamajikan hayang menang ridho Allah. Jadi nu ta'alluq jeung Allah terus we. Jadi teu pernah eueuh Allah. Cek bahasa Abah. Reka imah nyebut asma Allah. Di mana reka imah nyebut asma Allah, maka di imah eueuh tempat pikeun sare setan. Oh gitu. Di mana orang dina hiji urusan hate geus balik ka Allah, eling ka Allah, bersandar ka Allah, itu butuhna ka Allah, hukumna dihadap Allah. Maka eta urusan orang ditangtayungan ku Allah. Boro-boro nu alus nu goreng ge mau jadi goreng karura. Dagang rugi mau jadi goreng. Nang samna teh boga harta ge ente dicukupkeun ku aing mantuna. Anjeun teu bisa usaha da geus kolot, anak maneh beunghar nyaaheun ka anjeun, mere terus. Eta madmun anjeun liwat leungeun anak anjeun. Mamlukna mah anak anjeun tapi madmun anjeun. Ada urang dahar yang jagjag, teu dahar jagjag, mesti pemikiran hayang dahar. Teu mekuk hayang dahar sukan sia mah lain hayang jagjag, hayang dahar. Daripada jagjag ku Allah teu ngarasa cukup. Urang kasar ternyumpana kabutuh rek ibadah husul ka Allah. Teu kasar tapi geus cukup. Kenengan kasar deui geus ngap cukup kana kecukupan ti Allah. Eta nu mikir bener. Tapi lamun make nafsu mah lain, cacak cicing aing ge cukup, komo lamun bari usaha beuki loba. Eta mah lain yang cukup, yang beunghar, beda. Yang beunghar mah yang loba. Disebut loba ku batur, salah. Wa jama'a fa'aula. Alhaqumut takatsur, bahaya kabeh yang beunghar mah doraka. Mata usaha yang beunghar salah niat tetep bejaan batur karunya. Usaha mah, kasab mah niat ibadah ku kasab rek neangan ridho Allah, untung liwat pintu syukur, rugi liwat pintu sabar, nepi ka Allah. Jadi jama beunghar sawab usaha jadi kekasih Allah,
Jadi jalma fakir padahal usaha beak modal jadi kakasih Allah. Musuh ke Allah tina fakir jeung tina beunghar. Aya nu goreng, alus kabeh. Matak dinisbatkeun ka jalma nu makrifat maka Allah nu goreng dunia teh kabeh alus. Pemikiran nu goreng. Boro-boro salat digubragan dosa ge kalah naik iman. Maksudna Allah nggak bisa tobat. Tina sabab tobat iman beuki naik. Ieu mah tina salat ge ngedrop iman. Ieu mah tina dosa kage naik iman. Naon sababna? Kapangi babul usul. Jangan ditutup tina kaalusan di Allah ditutup hijab babul usul. Ku Allah taala dikuatkeun hijab babul usul. Mata keur beunghar teh teu cukup poho kan. Anak-anak bodoh karena syukur. Eta ditutup, eta rek cilaka sama beunghar. Jadi cilaka mah bisa sama beunghar sebab pinter, bisa sama bodoh, bisa sama fakir. Ayeuna ge mulia gak bisa sabab fakir mulia, sabab beunghar mulia, sabab bodoh mulia, sabab pinter mulia. Bisa kabeh. Waktu nu opat bisa jadi mulia jalma. Matak anu fakir pemikiran beunghar yang mulia, tina fakir ge bisa asal apal babul usul. Jadi mulia dunia akhirat. Biasana mah nu fakir sama yang beunghar. Mun aing beunghar mah mulia ya. Padahal mah loba nu beunghar teu mulia ban. Gara-gara beunghar bunuh diri. Gara-gara beunghar pasewae jeung dulu. Gara-gara beunghar teu akur jeung pamajikan. Gara-gara beunghar anak kuhulun ke bapana. So bapana beunghar teh. Ngan kuhulun koret ka anakna. Eta bapak beunghar koret teh sina jadi musuh anak. Ciri harta teu barokah. Lamun harta jadi sabab madarat ka urang eta teu barokah geus kitu kan. Mata kakukeun di mana aya makhluk Allah jadi madarat ke diri urang, terutama pikeun agama urang madaratna. Akukeun timbul tina dosa urang di teu istighfaran ka Allah. Geus kitu. Ini istighfar, kewajiban nyarekan tubuh-tubuh. Lain goblok kewajiban, urang goblok buka dosa tadi kampur, tadi tobatan. Itu mikirna. Nyalahkeun batur urang buka dosa teu istighfar jaka aing. Elingan kewajiban kalau ambek yang dianturkeun. Atau nu ngelingan sia beuki edan majikan. Maka geus balik pamajikan teh eta bunuh diri lainna. Nah, itu teu waras, teu bener. Kemudian sih kamu itu kan. Namun jangan ningali dunia ku otak. Bakal kabengbat ke dunia poho ka Allah karena poho kana tugas di Allah. Sabab budak-budak kayangna sabab ningali dunia make nafsu. Namun ningali dunia make nafsu artinya make hate anu dipimpin ku nafsu. Maka jalma bakal kabengbat ke dunia. Gara-gara beunghar teu akur jeung anak pamajikan, teu akur jeung dulur, teu akur jeung papa. Sabab papa bisi ngarongrong ka beungharan aing ge jadi kurang. Sabab beunghar teh hebat cuman. Lamun eueung ke aing jadi hina. Sabab ningali beungharna kuna beda jeung ku akal. Lamun hek dina hate akal lain nafsu. Bahasa ulamana kumaha? Lamun ningali dunia make hate. Ari hate mah eling terus Bang. Lamun ningali dunia bari eling. Maka sakabeh dunia mah patahan ka urang. Artina itibar teh naon? Papatah. Boga pamajikan mah patahan. Lain mah patahan ngobrol ka urang jadi papatah aing terek goreng era dari semua pamajikan. Bageula mah ka bapa sok sedak aing moal lain bergeus era boga pamajikan di sekolah. Jadi di papatahan pamajikan. Nu mah patahan teh lisanul halna. Datang duit 200 juta di papatahan ku duit 200 juta. Jadi buki soleh buki boga duit. Boga pa anak di papatahan ku anak lisanul hal anak. Hakikat lisanul hal anak berbeda. Bapak contohan abdi kuno halus. Da buah mata murah jauh tina tangka. Ari bapak mah aing hayang soleh, tapi bapak teu soleh-soleh. Maka karek gelo teh era, aduh aing boga anak belaah. Tadi pematahan ku anak karena lisanul hal. Lamun orang ningali dunia, ku hate kabeh dunia ieu mah patahan, fakir mah patahan bisa soleh gara-gara fakir. Beunghar mah patahan bisa soleh gara-gara beunghar. Digubrak kana dosa mah patahan, beuki alus sanggeus salah. Migawe salat mah patahan, geus buku salat mah papatah hakikatna. Nu alus nu goreng kabeh nu di dunia mah patahan ka diri urang, beuki kolot beuki soleh, beuki kolot beuki pinter. Ta eta nu sok ningali hate ku
Aduh ngali dunia ku hate. Lu beki kolot beki goblok gitu. Ningali dunia ku otak. Nah, tawana ku nafsu teu ku hate. Ya segitu gampang. Jadi rumus hirup yang maju, beki soleh, beki kolot, beki deket, beki kolot, beki deket karena ridho Allah, beki kolot, beki getol ibadah, beki kolot, beki kuat iman, beki kolot teh beki jauh tina duraka, beki kolot teh beki pinter. Kumaha rumusna? Hiji, tingali dunia ku hate, ulah sakali-kali ningali dunia ku nafsu. Untuk arti sorokeun ka ajeuna. Ci sok kudu mengharulan teh. Kudu pinter lancar, beki soleh jalan masalah jangan tepit. Sabab bodoh dia mah patahan. Sakur perkara nu aya, boga kopeah mah patahan. Boga kacamata patahan, boga kitab patahan. Sakur nu katampo jeung kapangi kabeh nu aya di dunia mah patahan ka aing ieu teh. Mata kudu diajar maca lisanul hal. Bukakeun telinga hati supaya ngadenge kana lisanul hal. Ulah celi ieu lebih tunggu. Celina hate, sila ngadenge bisa kuha. Mata gue bisa oleh terjol jama pias rupana. Wah, iya ulah kali ajakan ngobrol. Kudu diberi dahar heula, beri minum. Ngobrol. Ya tamu mau patahan, mata jama loba tamu, loba riji, loba ilmu. Terutama waduh, oke, cuhur datang. Sakapung bangsa datang. Tapi datang bangsa teu cilaka, nasa bangsa mah patahan kan. Jadi pepatah, itu yang kiai datang kita jadi pepatah, oh bangsa. Betul mau bangsa datang jadi pepatah. Uti soleh. Isoka. Lamun ningali dunia ku hate, sakabeh nu di dunia mah patahan ka urang. Matak bahasana ningali nafsu mah kabonggroy kana dunia. Ningali dunia ku nafsu mah kapincut jeung kaedanan ku dunia. Tapi ningali dunia ku hate mah bakal ngalap ibarat. Artina ngalap papatah. Kuna ngalap papatahna kupingkeun lisanul hal. Urang beunghar mah patahan ka urang. Terniang lisanul hal beunghar. Ade sete beunghar. Nu pinter mah beunghar teh gunakeun di jalan Allah. Eta beunghar anjeun jadi abadi. Matak lamun hayang beunghar abadi, beunghar tasurupkeun di jalan Allah. Jadi di dunia dan di akhirat beunghar. Lamun beunghar pake membuanan kahayang nafsu sakedeung di dunia wungkul. Malah beunghar lagi kadang-kadang keur ngora sangsara pakokolot. Sabab teu syukuran dicabut deui ku Allah nikmat. Hayang abadi di dunia dan di akhirat aing beunghar gunakeun di jalan Allah. Bakal abadi eta harta jeung bakal ngambarengan urang eta harta berkahna jeung kamanfaatna ti dunia dan di akhirat. Datang ke barja, harta urang datang. Aing disodaqohkeun ke masjid 1 juta, sawah mana dijual setengah lembar. Jawab, Allahu Rabbi, uing nu ngajawabna amalan. Oh, dikubur mau datang ke mahsyar. Aya deui wae ngeceng ka urang batuna. Teman sejati adalah amal soleh menemani kita dari dunia sampai akhir. Terus sakitu tulis depan terus padam. Saha nurek marengan aing dikubur, saha nurek marengan kuring ke dina nyukang siratal mustaqim, amal soleh anjeun nu ikhlas. Jawaban. Anak jangan terlalu mengharap. Pamajikan jangan terlalu mengharap. Hirup di dunia bebeakan ngurus anak pamajikan nyata tanggung jawab kana dosa urang. Tetep nulungan mah amal soleh nu dipigawe ku matak sedekah pamajikan amal soleh, sedekah ka anak amal soleh ikhlasna. Supaya menemani kita. Kadang-kadang anak mak rorong heapan minta disapaatan di hadirat Allah. Bapak tulungan abdi kecil rumah sa tenurut di dunia ke bapak. Rorong heapan. Baru-baru lulungan aing sih. Mangkani aing usaha teh beak pakai ngurusi apa heula. Tapi nyatana tenulungan ka aing salah kaprah aing hirup. Nulungan aing anu diserahkeun ku aing bari ikhlas. Jangan terlalu mengharap, anak majikan jangan terlalu mengharap. Waladun salihan jangan terlalu mengharap. Orang mengerjakan amal soleh sing ikhlas, eta nu geus nyata mah. Anak majikan karep mereka mana di kawin deui. Anak mereka Amerika. Sebab boga duit warisan ti aing karep lah aing geus boga amal soleh.
Bener kan? Sok pikir ke. Mata jamaah nu koretek nasurupkeun di jalan Allah pang bodoh-bodoh na hirup. Cek ahli hakikat. Karti teh, karti teh ngaji teh. Cenah aya serat nu dikintun ka dulurna Ibnu Athaillah ka babaturan. Duratan terpanjang. Inna bidayatil umuri innal bidayah majalatun nihayah. Ringkos tapi mau anana wah. Ya, ujung-ujungna hirup anjeun tempo mimiti. Cegung teh. Ulah mikirna aing ke surga enggak? Ayeuna tempo. Salat mimitina kemana? Niatna kumaha? Siso. Ulah mikiran salat diganyar ulah. Ujung mimitina salat ka mana? Salat teh karena mitoha. Bersalatna make ilmu teh. Niatna ka mana? Ya tah lah. Tong kamikiran aing ka surga moal terlalu pagi. Kapal cerga. Budak aingnya jadi kiai mah, budak aingnya jadi jalma saleh mah, tempo mimiti niat ini. Lu mata ke pesantren bener kena laku kolot, cok jang diuk, bener kena niat. Oh kan? Lamun anjeun salah niatna cak bisi mau jadi jalma saleh pesantren sing 10 tahun ge. Oh mau 3 poe mah. Terus kena niat. Nah, itu. Kumaha niatna cing? Lil lah. Anjeun hayang ingat dihayangkeun ku Allah. Ngaji teh nu ngahayangkeun teh anjeun teh ngan bisa maksa tah anu kuatkeun anjeun maksa teh karena ditulungan ku Allah. Ulah ngarasa anjeun hebat. Sok anjeun kira niatkeun sing bener, kuring niat jangan ilmu keur bekal meresan ibadah khusyuk ka Allah. Itu. Sing ingat tak ieu niat aya di anjeun jamal Allah. Kakara motor 3. Oh, sok naik ke motor. Datang ke dia isbiak duit balik budak nanti salah niat aing ngeliat ngaji isbiak duit trek balik salah bapak nanti berkenalan niat ke budak. Nah lo bahasa santri nu terjadi di buka ilmu teh gitu kan kalau teh tengah berkenalan niat ke anaknya begini berkenalan niat niatna geus alus seperti tadi insyaallah ujung-ujungnya jadi jamaah soleh ahli ibadah usul tuh jadi kiai lo bahasa santrina ge jadi ahli ibadah usul. Kalau pas santri ge ari maju buki ku santri. Boga santri 1000 kalau jadi hijab kana hate. Jadi ku nusul gara-gara apeh boga santri. Wah. Eta teh itu ainul mani. Dohirna pamere harga diri di dunia maju, di akhirat jadi gemel gara-gara salah niat. Dilayak ku santrina. Loba ke di masar kiai diluluh ku santri. 2000 santrina ngalayak kabeh teu bisa udang. Dilayak ku 2000. Mereka ngalayak mah tiluan loba tuh. Kira-kira ngalulu urang ulah minta santri loba. Ripuh. Tiluan ge aing ripuh dilayak. Bener. Tapi namun bisa mah ngaluruskeun niat alur. Jadi sing ingat datang santri mau patahan. Kabeh santri datang mau patahan. Mata kiai beuki pinter gara-gara loba santri datang. Namun ningali santrina kuha. Tapi lu nafsu mah insyaallah beuki mahjub. Aing duit beuki loba, santri beuki loba, wah wibawa aing beuki hebat. Goblok aing lemah. Jadi jauh ke Allah. Tukang ngalajur nafsu. Padahal dibahasakeun agama, tapi nyatana dipake nipu. Lisana ka Allah, ari hatena kana dunia. Nipu santri. Tapi santri aing katipu di luluh ku aing. Majarkeun sia cukup di aing ngaji teu kudu gaji di kana sia. Oh ning ayeuna aing ibadah teu cukup. Nipu ku aing. Kawan santri nu baheula euy, luluh kiai teh. Luluh di hadirat Allah kiai. Aurnya asa halus jadi ajengan lu kerja. Sundil layak santri kan. Tong sieun asa bener kan ya. Nah, luruskeun ni. Kan makir salah niat. Tinggalina kuha pate. Kiai beuki pinter, duit teh loba, santri beuki loba, sabna. Loba nu datang, loba nu mere duit kan. Tapi duitnya mah patahan. Jadi beuki loba duit beuki soleh, bawa beuki goblok mah. Sabna di patahan, kabeh perkara mah patahan sebelum datang. Tamu datang mau patahan, nu kolot tu budak tu kumaha.
tamu alus tamu nu goreng mah patah. Datang itu ieu mah patahan ku katibur. Mah katibur 2 kali. Begitu. Anu kadua sapar. Hiji tadi mah. Lempang dukankeun hati ti makhluk, tuluy lempang mapai pos disanghareupeun ka Allah, tuluy lempang mapai pos-pos nafsu nepi ka ufukil mubin. Ufukil mubin teh sok peureun, tingali poek kaluhur utung-utungna ka anak ta eta ufukil mubin. Jalma nanaon geus sareueuh ka poek teh geus alam dunia teh kabeh. Lamun inget kene kana doma lain ufukil mubin. Peureum poek kan kudu kapanungan ufukil mubin. Sapar nu kadua lempang hate ti ufukil mubin ka ufukil a'la. Itu tah. Lempang hate ti ufukil mubin ka ufukil a'la. Tinu poek tadi teh mun peureun nepi ka mana? Nepi ka tajalli asma wa sifat ufukil a'la. Jabarut ti ufukil mubin ka jabarut. Jabarut teh tajalli asma sifat. Ufukil mubin mah bedieun malakut. Jadi geus liwatan malakut suka alam jabarut eta sapar nu kadua. Nu kasaksi teh sifat Allah we jeung asma Allah. Nepi ka alam jabarut. Bahasana tajalli asma wa sifat. Ti ufukil mubin nepi ka tajalli asma. Lamun dikir tadi peureum poek. Tak poek eta teh kudu nepi ka Allah dikir teh. Berarti tajalli asma wa sifat, tajalli apal heula, tajalli asma sifat. Eta geus kadua leumpang. Katilu leumpang gancangkeun. Tadi gancangkeun mah ngobrol mah teren teh. Mun diliwatan mah 70 tahun teh nepi-nepi. Ade uli pajarkeun gampang. Ayeuna ti ufukil mubin, ti ufukil a'la ka hadrat ahadiyah. Ti jabarut ka izzah. Bahasana, bahasa sejen. Mun kitab tong aneh. Ti jabarut ka izzah. Ti jabarut ka izzah teh ngaliwatan ye. Rob mustawan qoba kaosen. Au adna, jadi kaopatah. Au adna teh izzah. Rob mustawan qoba kaosen au adna. Di alam jabarut teh ngaliwatan rob, ngaliwatan mustawan, ngaliwatan qoba kaosen au adna we nepi ka izzah eta hadrat ahadiyah. Tajalidah. Nu tajalli asma sifat, aya nama ti tajalli asma sifat nepi ka tajalidah. Hadrat ahadiyah. Nepi ka mana? Nepi ka majdub. Hadrat ahadiyah ujungna yakin di hadrat ahadiyat majdubin. Majdub mah boro-boro inget yen makhluk eueuh kesadaran keur nganauhidkeun Allah ge keur nyaksi ka Allah leungit. Geus. Pana dina pana. Eta hakikat tauhid teh. Majdubin nusok ngapu-ngapak sancang sacedu metu saucap nyata teh jelema teh tadukeun di dinya. Jalma cager disebut kumaha gelo. Jadi makhluk kumaha cek ucapna cek kumaha paninukna. Kumaha cek hate. Jalma murag cek hate eureun sia, dena awal. Matak makhluk oge kumaha cek kertegna. Tak tong rawas kakasih aing cek Allah. Mun ngeureuteg hate duit datang. Teu ngeureuteg mah moal datang. Jawabnya dunia talu, dunia asal dikertega datang, asal dipikayang ayat, asal disebut bukti. Tak ada didinya tidak majdubin. Itu, hayang gitu, malah hayangan majdubin mah, lu inget tuh. Mayang dahar malu nyari, hari sare mah terayang dahar. Lamun lagi jamaah anu majdub khususiatna lebih kan karo parku, wah tutunyuk. Yang duit tunjuk batu jadi emas ya jual. Entah yang dari kita itu mah udah kecil urusan eta mah. Baca kurang mau melugat duit segala kabuli atau lain eta usul ke Allah majdub
selesai tina urusan makhluk anjana tajalli ka Allah mesti surga. Pangnikmat surga teh nyaksi ka Allah. Ayeuna di dunia nyaksi ka Allah, tapi tah moal ku kahirupan dunia. Moal dunia nu pangnikmatna ayeuna diasaan. Ari urang dahar jeung sangu udah sek beke opor hayam sok ingat karena sangu rumeuy angeun kangkung asa mulut tah. Ibu-ibu geus boga salaki kasep beungar. Horizon pinter bager ongkoh mikiran salaki goreng patut rupana mah. Terus. Di dunia yang geus nikmat surga karasa nu panghal nikmatna. Itu urusan dunia kecil. Maka manusia langit tandanya satu menganggap dunia ini tidak ada apa-apanya. Kalau ini penting urusan dunia mah, mun musibah ge leutik. Jangan. Resikona leutik. Musibah nu gede mangan tilu. Hiji urusan iman, dua urusan ibadah, tilu urusan dunia, dosa. Dosa sieun teu diampura, ibadah sieun teu diterima, iman sieun dicabut teuing di saya. Ngan sakitu urusanana nu marifat ka Allah. Eta nu jadi khawatir. Anapun dagang teu payu mah teu khawatir. Sabab khawatir kene eta. Urang mah dagang teu payu teh pang nomor hiji na pan. Gara-gara aing ku sutiru teh dagang teu payu jadi teu boga duit dihinakeun ku pamajikan. Sugang kuruung huja ka gunung Korombong aing. Kalah edan. Nah gitu. Tapi gue kehadirat hadiat, ya terlempang ke tilu. Mesti ka izah, tajalidat. Masdubin ujung-ujungnya tajalidat. Tidinya balik deui, ingat deui ka makhluk. Nah, eta nu ka opat sapar. Lempang anu tadina tajalli kana dat Allah teu inget aya teu inget eueuh ka makhluk sehingga apal sifat anjeunna ge teu katika teu kabandungan. Dat Allah sifat Allah sifat Allah jeung apal Allah teu kabandungan. Ayeuna mah inget deui turun. Allah teh aya sifat, Allah teh boga afal, Allah teh boga asar afal. Inget deui ka makhluk. Tah, tajalli kana dat Allah anger ngan ka makhluk jadi inget. Nah eta ahadiatul jam'i wal farqi. Tah balikna ti Allah ka makhluk inget deui teh eta teh lempang disebutna. Lempang sir ti Allah ka makhluk disebutna teh tadalli. Jadi tadalli teh naon? Keur nyampurnakeun makom eta nu kaopat. Geus nepi ka dinya mah tamat lempang teh eueuh. Tamat hidup ka dinya pang hebat-hebatna umat Rasulullah nepi ka dinya nepi ka mukarrabin. Nepi ka saking hebatna dihitung umat Rasul teh ngan 70.000 kali 70.000 dina hadis sahih. Tinggal kabagian urang tinggal. Lamun teu kabagean, moga-moga urang mah jadi santri mukor, nu bakal menang syafaat ti guru mursyid mukor. Ah eta panghanapna urang. Teu hitung teu meuli mobil ngan mangel dulu. Keun nak jokpang tukang aja sal ka bawah we, nu bogana ridho. Kadinya deui. Matakan. Tahu rieu. Jadi mukorobin wala 70.000 kali 70.000. Sahabat 174.000 kebagian ayo. Tapi zaman ya ayah sebenarnya kutub pengalaman ayah tapi zaman Rasul karena bimbing waliullah dan waliullah menepi ka kiamah ayah terus waliullah bahwa wali marubruk dunia mesti wali dicabutan yang mana ku Allah ke kiamah dunia aku dunia teh waliun makanya keterangan intisarul fasadi fil ardi bisa babi jahlin nasi min ilmin nafi. Kumelarna karuksakan di bumi, kiamahna ieu dunia di mana hate jalma cicing di dunia geus teu makrifat ka Allah. Hari kiamah we, antak dicabut ahli makrifat cabutan. Ayeuna rada pinter ya makrifat cabutan, ayeuna pinter makrifat cabutan. Kali nu teu makrifat we pagiling isi pajuut-juut jeung gunul. Nu bodoh jeung nu bodoh silih bingung bener keur nu ngajawab eta kiamah eta sekali atak mangpang urang aya ahli marifat ngaji urang sih bener jadi ngaji ilmu marifat teh itu ngarter naon keur ngajaga karuksakan ieu bumi lain mulai alam tidak bersahabat
Hati anjan geus makrifat ka Allah, ruhna dunia teh makrifat ka Allah. Namun Allah nyebut nyawakna ieu dunia, nyebut roh, nyebut makrifat dina hati jalma nu cicing di dunia. Itu. Gampang. Mata untung aing aya keneh nu ngaji makrifat. Ngaji. Ancuk setan tong ngaji jero teuing itu. Setan. Para tereh kiamah. Jadi gumelarna karuksakan di bumi teh gara-gara teu marifat ka Allah. Jadi diri urang ulah bumi, kahirupan urang. Kunaon gujrud anak, pemajikan gujrud padahal batur ge kurang maloba. Manusia sifatna kurang bener, anu bodoh, anu pinter, anu beungar, anu fakir, anu adatna halus, anu goreng. Tapi lamun hirup di kalangan ahli marifatna jadi kadidik marifat kabeh. Rukun hirupna. Nu alus jadi nyaakan teu alus, nu teu alus jadi nyaho alus gara-gara pangijieun nu alus. Mata kedamaian berkeluarga seukuran kemarifatan kula warga ka Allah. Geus itu. Dari urang mah nyangkana damai teh mun boga duit. Ini anu boga duit teh pas ya. Oh di jong lancip silih tonjok. Nonsomna beli motor hiji kabeh yang make. Silih kade ka di jong lancip itu sing manfaat. Ruh kedamaian kehidupan mah makrifat ka Allah. Jadi lamun urang aya pagujrut urang jeung pamajikan, urang jeung anak, urang jeung kulawarga, urang jeung tetangga, geus kakurangan makrifat ka Allah. Kita kamari keur namuludan jeung kuring ngajelaskeun dina hikmah ka-44. Ibnu Athaillah sasaurang. Paman istanara qalbuhu binuril ma'rifati la yakunu ghammun abada. Lamun hege hate caang kunul ma'rifat salawasna moal bingung hate. Di mana aya bingung? Berarti teu mari ma tajiduhul qulubu minal humumi wal akhzan. Dina redaksi saja. Dina hikmah saja. Fali ajli ma munita min wujudil iman. Anjeun mangi kabingung, mangi kana langsa. Hate teh. Hate mangi nalangsa jeung kabingung, mangi nalangsa jeung kabingung teh saukuran anjeun hate dihalangan tina musyahadah ka Allah. Sampurna dihalangan anak, sampurna bingung jeung nalangsana hidup di dunia. Dihalangan anak mausan bingung jeung nalangsana. Lamun nanyakeun urang makrifat musyahadah teh ka Allah, tanyakeun kana hate, sia bingung teh di dunia. Loba kabingung, berarti sia teu pati musyahadah ka Allah. Aya bingung ngan saeutik, musyahadah ngan can sampurna. Gampang kitu. Waduh, aing bingung wae, datang panjikan bingung, datang budak bingung, numpuk ke bingung. Walah, sampurna bingung teh hate teh. Sampurna ditutup musyahadah ku Allah hate. Kapaham kan? Sih kapaham ngawas. Muga-muga menjadi ahli usul sadayana. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholli wa sallim iman ala ahmada. Sholli wa sallim iman ala ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wajada. Wal ali wal ashabi man qad wajada. Rahmati salam Rahmat sinaran salam mugi tetap salamina ka Nabi Muhammad sareng kula wardina ka Nabi Muhammad sareng kula wardina. Salli wa sallim iman ala ahmada. Salli wa sallim iman ala ahmada.
Sallim minal afati wal barwa wasallimna minal afati wal barwa. Mugi Gusti nyalametkeun abdi sadaya. Mugi Gusti nyalametkeun abdi sadaya. Dina pancabaya sinareng cocoba. Dina pancabaya sinareng cocoba. Halus emang kelihatan. Jangan saya jangan. Sekarang juga. Yeah.